Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Sasakala Pamanukan ku Budi Rahayu Tamsah. Zaman baheula di daerah basisir kaler Pulau Jawa aya karajaan anu katelahna Karajaan Pilangsari. Kehidupan rakyatna henteu ari lubak-libuk mah tapi cukup, henteu kakurangan we jeung deui tara kadenge aya baramaen anu ngider kawas kiwari di Karajaan Pilangsari mah. Nirikeun rakyatna getol digarawe, boh patanina boh pamayangna. Kabeneran tanahna lendo jeung basisir kaler mah loba laukna deui. Karajaan Pilangsari boga raja anu wijaksana jeung pinter ngolah negara. Raja Pilangsari kagungan kembang nagara anungan hiji-hijina keur nincak rumaja nyaeta Milangsari. Milangsari katelah kagelisanana ku saeusi nagara, malah akhirna mah kagelisanana teh sumober ka nagara-nagara tatangga. Kagelisan Milangsari jadi sabiwir hiji, loba anu panasaran siga kumaha ari Milangsari teh. Rabul tisuklakna tisiklukna hayang nyaho rupa kembang nagara Pilangsari. Anu geus nenjo rupana baralik ka nagarana bari jeung ngunden katineng. Dibarung ku pangharepan kauntun tipung katambang beas ngape milik Milangsari. Di harita rabul ka nagara Pilangsari anu rek ngalamar, nu hayang dipulung minantu, kitu deui anu ngajak bebesanan. Anu daratang taya nu lengoh kabeh angkaribung ku babawaan keur pameuli hate Milangsari. Nu daratang beuki loba, aya anak raja, anak sodagar beunghar, anak bangsawan, malah aya nu rek ngajenengkeun jadi ratu kedua oge alias dicandung. Raja bingung liwat saking, nu hiji can dijawab geus jebul deui nu hayang jadi minantu. Nu hayang jadi minantu can ditanya-tanya acan geus torojol anu ngajak bebesanan. Beuki lila kabingungan raja beuki nambahan. Akhirna raja ngangkir patih jeung anakna Milangsari. Mamang bet jadi kieu geuning, kumaha pipetaeun urang lamun segihiji dipilih nu sejena pasti arembekeun. Moal burung dirempuk nagara urang teh. Cek rarasaan mah urang moal sanggup ngayonanana da manis sakitu lobana. Mamang cing bere bongbolongan sugan aya jalan anu hade. Jungjungan moal ngalangkungan mamang mah, nanging upami disuhunkeun kamandang mah mangga teh teuing. Kumaha upami diayakeun sembara walon patih. Raja ngahuleng, dipikir-pikir mah alus oge mun diayakeun sembara. Anu daratang kabeh boga kasempatan anu sarua. Tah ayeuna amerek nanya ka Nyai kumaha kira-kirana. Duh ama, abdi mah mangga wae kumaha saena sahur ama, tembal Milangsari. Tah geuning kitu mamang. Raja ngahuleng sajongjongan. Pok nyarita deui. Ayeuna mah pangbejakeun kakabehanana. Sing saha anu kapilih manuk anu dibawana, eta pisalakieun Milangsari. Ayeuna mah sina baralik bae. Teangan manuk anu alus saloba-lobana. Bere waktu saminggu. Engke kumpul deui di alun-alun nagara. Raja mere parentah ka patihna. Saminggu ti harita
di alun-alun nagara, pilang sari ges pinuh ku kurung manuk, malah tepi ka pendopo sagala. Besina rupa-rupa manuk, timimiti anu letik seperti kolibri, nepi kanu gede seperti hingkik. Sakumaha anu geus ditangtukeun raja jeung milang sari kaluar ti karaton muru ka alun-alun. Diiringkeun ku para panggung nagara rek milih manuk nu dipikaresep ku milang sari. Tinu memiti dililikan terus nepi ka tengah ditetep, akhirna nepi ka tungtung disidik-sidik. Milang sari malikan deui ningalan nyidik-nyidik mana manuk anu dipikaresep ku manehna. Nepi ka 3 balikan, milang sari masih keneh bingung. Nu milu sembara beki teu geunah cicing, sieun teu kapilih. Akhirna milang sari nyareta yen manuk anu sakitu lobana teh taya anu kapilih. Nu milu sembara ngamuk asa diulinkeun. Negara pilang sari diburak-barik, milang sari diseseret, disedekeun. Tempat sembara paalus-alus manuk kiwarin laah pamanukan. Tempat nyedekeun putri milang sari kiwari jadi kampung padek. Ari kerajaan pilang sari taya tapakna ngan karingaran kampung pilang sari. Nurutkeun babad Sumedang, sajaman jeung kerajaan Sumedang di basisir kaler Pulau Jawa teh aya kerajaan. Katelahna kerajaan Pamanukan jeung kerajaan Ciasem. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah tina ngaoskeun naskah dongengna, tina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tetang Channel bete ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Simak abdi wasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Hayu urang semangatkeun kembali diajar sagala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan begitu carana jati diri Sunda henteu leungit, lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Kusabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.